Wa kullu harfin mustahikun lil bina. Jeung ari sakabeh harap eta berhak kitu ngahak kana mabni. Poana jadi sakabeh harap hukumna mabni gitu. Harap naon eta mah? Poana sakabeh harap hukumna mabni. Harap jar, harap napi. Terus naon harap naon deui? Harap istifham. Puasa kabeh harap jar, kabeh harap jar. Sakabeh kalimat harap hukman eta berhak karena mabni gitu. Nah, jadi sakabeh kalimat harap hukumna mabni. Harfun nida. Awal aslu fil mabni ayyusakana. Dan jadi asal gitu dina mabni nyata mabni sukun gitu. Eta jadi asal. Saya mabni teh apa? Anu mabni patah, anu mabni doma, anu mabni kasroh gitu. Tapi nu jadi asal karena masalah mabni nyata sukun, mabni sukun. Eta jadi asal gitu. Asal muasal matina sukun. Ya mabni sukun nu jadi pokok lah gitu. Aya eta mah tanah cabang-cabangna gitu. Wa minhu tatina eta nu mabni teh dupatin aya nu mabni patah. Tah tina isi tina kalimat harapnya anu mabni teh gitu. Nah tina anu mabni gitu dupatin aya nu mabni patah. Nu mana nu mabni patah? Nya sacapan ayeuna. Ayeuna pan istifham. Dah, ayeuna tah. Eta mabni patah. Teu meunang ayenu ayeni gitu. Ayeuna teh di mana? Di mana? Di dieu yeuh. Ieu. Tah eta ayeuna eta mabni patah. Jadi tina sawehna anu mabni teh dupatin aya nu mabni patah. Wa du kasrin aya oge nu mabni kasroh. Carapan amsi. Amsi apa? Kemarin? Tah. Mada jairi tah. Harap jairi harap eta harap non harap jawab jairi lain lauk jair lain itu mada jairi atau amsi gitu lah eta ai amsi gitu eta non dorobnya nuduhkeun kana zaman amsi teh kemarin tah eta mabni kasroh menang baca amsu amsa eta da hukum mabni mabni kasroh amis wadom aya deui nu mabni domah gitu. Nu mabni domah secara lapad mundu. Secara mundu. Jadi dia. Tah secara mundu tah eta sacapan haisu mundu. Nah, kotu. Tah eta mabni domah. Ka ayeuna tah sacarapan ayeuna tah eta nu anu mabni patah nyata ayeuna istifham. Amsi jeung sacarapan amsi nyata nu mabni kasroh. Haesu tah jeung sacarapan haesu eta anu mabni domah. Wasakinu kam jeung aya nu mabni sukun nyata lapan kam. Tah eta mabni sukun. Kam teh berapa? Kam berapa? Wani piro gitu. Kam hada. Nah, jadi aya nu mabni ge aya nu mabni patah, mabni domah, mabni kasroh, aya di mabni sukun. Tah eta mabni sukun anu jadi pokok karena mabni nyata mabni sukun. Wa raf'a wan nasbaj alan i'roba lismin wa fi'lin. Ya sakama ij'alan gitu. Ij'alan kudu ngajadikeun anjeun temenan gitu. I'roban ngajadikeun kana mu'rob gitu. Nah, kana i'rob gitu, mu'rob teh. Kana i'rob na rafa jeung nasab. Bismin wa fi'lin pikeun kalimat isim jeung pikeun kalimat fi'il. Nah, jadi ari
Irob ropa jeung irob nasab eta mah kana isim aya kana fi'il aya gitu. Tah irobna irob rafa jeung nasab. Nahu lan ahaba. Kagelapan lan ahaba gitu. Eta ahaba fi'il mudhari gitu. Eta fi'il mudhari haraf mudhari'ku hamzah nuduhkeun kana mutakalim. Kasupan lapan lan jadi nasab jadi ahaba gitu. Asama gitu. Ahabu tina haba ya habu. Ya habu. Tah, jawa kasupan lapan lan sedangkan lan tina amil non nawasib jadi teu meunang teh bakna gitu. Nah, jadi kudu nasab. Sebelan. Lapan lan kasupan lapan lan. Awal ismu qad khussiso bil jari gitu. Jeung ari kalimatna jeung ari kalimat isim gitu eta dihususkeun kana narima JR gitu. Nah, jadi di mana-mana aya i'rab JR berarti eta ciri khusus kana kalimat isim gitu. Nah, kama qad khussiso fi'lu bi ayan zazima. Nya sakumaha dihususkeun kitu kalimat fi'il kana narima i'rab jazam. Gitu. Nah, berarti ari i'rab JR mah khusus kalimat isim, ari i'rab jazam khusus kalimat fi'il gitu. Pang i'rabna opat, rafa, nasab, JR, jeung jazam. Nah, jadi anu dua kaitu ka dieu kana nyata nu dua teh nyata rafa jeung nasab kana fi'il masuk, kana isim masuk. Tah. Anu eta nu dua deui di mana nu hiji khusus kana kalimat isim nyata i'rab JR, nu hiji deui nyata i'rab jazam khusus kana kalimat fi'il gitu. Ari isim mah tara narima jazam, Ari fi'il mah tara narima JR gitu. Farfa bil domin wansiban fathan wajur kasron. Farfa gitu kudu nyirian i'rab anjeun gitu. Kana i'rab rafa tah. Kudu nyirian i'rab rafa anjeun bil domin ku domah. Nyata domah anu jadi ciri asal pikeun i'rab rafa gitu. Jadi eta domah gitu. Nyirian kana i'rab pikeun i'rab rafa. Itu jadi ciri asal i'rab rafa. Sabaya anu niabat nu ciri ganti gitu niabat ya. Nah, jadi anu jadi ciri pokok gitu, nu jadi ciri asal pikeun i'rab rafa nyata domah. Wansiban fathan jeung kudu nyirian i'rab nasab anjeun gitu pathan kana patah. Jadi eta patah ciri asal pikeun i'rab nasab gitu. Wajur kasron jeung kudu nyian i'rab jar anjeun kasron kana kasro. Eta kasro gitu. Nu jadi ciri asal pikeun i'rab jar. Nah, contoh tah kadikrullahi abdahu yasur. Jadi contoh musonif kadikrullahi abdahu yasur. Ya asal kalamah gitu asal kalamah dikrullahi yasuru abdahu gitu. Jadi dikir ka Allah gitu eta mata ngabungahkeun gitu abdahu ka hamba Allah nya dikirna gitu. Tah jadi dia tilu contoh tah nyata lapan dikru eta keur tingkah rafa jadi mubtada. Nah cirapana doma. Dina lafzul jalalah eta pikeun keur i'rab JR bisa jadi mudhof ilaih. Ciriana kasroh. Tadi lapan abdahu, abdahu keur tingkah nasab bisa jadi maf'ul bih. Ciri nasabna patah tadi andal gitu. Nah, jadi dikru tah keur tingkah rafa bisa jadi mubtada. Nah, lafzul jalalah keur tingkah JR bisa jadi mudhof ilaih. Abdahu keur tingkah nasab gitu. Bisa jadi maf'ul bih dilapal yasur. Yasur fi'il mudhari eta ieu eta abdahu jadi maf'ul bihna gitu. Nah, sedangkan hukum maf'ul bih mah hukumna nasab, ciri nasabna patah.
wadazim bitaskinin jeung kudu nyirian irob jazm anjeun kitu bitaskinin ku sukun anu eta sukun teh kitu ciri asal pikeun irob jazm coba ya hiji deui ciri irob jazm nya eta ngabuang teh ya gitu eta mah niabat ganti tah wa ghairu madukir ya nubu jeung ari ciri gitu ciri anu non jeung salian ciri anu ditutur bieu kitu nyata lamun rafa ku doma tah lamun nasab ku patah lamun jar ku kasroh lamun jazm ku sukun tah salian ieu ciri-ciri anu ditutur ieu ya nubu eta ciri jadi gaganti jadi niabat teh ya niabat misal keur rafa tapi ciri teh ku doma kudu sejen berarti eta niabat gitu sabeh eta nu asal nu jadi ciri asa pikeun irob apa doma misalnya irob teh keur irob nasab tapi dereceun nasabna ku patah kudu sejen berarti eta cina gaganti niabat teh aya nubu teh gaganti atawa mun ieu irob teh keur tingkah JR tapi ciri JR-na teu kasroh berarti eta cina dician ku ciri gaganti gitu niabah atau ieu teh kalimat teh gitu keur irob jazm tapi dician teu ku sukun da berarti eta ciri niabat gaganti gitu mah jeung ari ciri selain nu diturbieun opat teh ya eta mun irob rafa doma irob nasab patah irob JR kasroh irob jazm sukun hek teu ku eta teu kun opat eta dina irobanana gitu berarti eta cirina gaganti nahu aku bani namir apa aku bani namir jangan geus datang aku bani namir tadi mah contoh tah lapan aku eta aku kalimat isim hukumna ketingkah rafa sabje pae eta pajaa tadi pae la pajaa nah ieu cirina teu ku domah ku wau kitu tah ku wau tah berarti eta cirina gaganti niabah tah kusabab dicana pangas dicana apa kuna dicana apa ku wau sabab tah asmaul khamsah tah delapan bani teta bani jadi mudhof ilaih sedangkan mudhof ilaih hukumna JR eta cijana teu ku kasroh tapi ku iya gitu nah berarti eta gaganti eta ge gitu niabatan anil kasroh warfa biwawin wansibana bil alif wajrur biya ma mina asma asif warfa jeung kudu nyiran rafa anjeun biwawin ciran apa ku wau wansibana bil alif jeung kudu nyirian irob nasab anjeun bil alifi ku alif wajrur biyain jeung kudu nyiran irob anjeun ku iya gitu kana nyirianana nyirian apa ku wau nyirian irob berapa ku wau nyirian irob nasab ku alif nyirian irob JR ku iya ma minal asma asif nyata kana kana kalimat gitu asif anu bakal nyipatan kaula mina asma'i tina pirang-pirang isim nah mana anu bakal nyipatan teh yang mana itu minda eta lain Minda kadu in suhbatan abana. Minda kadu in suhbatan abana. Tatina isim anu bakal nyimpan kawatan eta lapadu. Tah, eta lapadu. Eta lapadu gitu, tapi make kaid gitu. In abana suhbatan lamun ngajelaskeun ta eta lapadu kana mana? Sohib di mana yang memiliki kang due teh ya. Nah, misal contoh jaa dumalin, jang datang dumalin, jama nu ngabogaan harta. Nah, eta cirian rapana ku wau gitu, dumalin. Contoh mengkertingan nasab. Misal kertingan nasab adorobtu damalin. Dorobtu geus neunggal kaula damalin kajama nu boga
harta. Tah berarti ciri nasabna ku alif lah wan sibana biang alif gitu. Tah contoh ketika JR marortu bidi malin. Mau tuh misalnya kaula bidi malin ka zaman boga harta. Tah lapan di tah gitu. Eta ketika JR ku sabab dijadikan ku ba. Tah cijerna ku iya gitu. Ba arpujarin. Bak wiridna. Tapi lapan duge anu bimana sohib. Bimana sohib itu jadi bimana kang due yang memiliki sabab aya du gitu. Isi mosul. Du to iya gitu. Nah, sabab aya sabab aya gitu du gitu du to iya gitu. Tapi isi mosul gitu. Nah, duna anu ngajelaskan atau memiliki mana sohib di mana yang memiliki itu yang punya wapamu tah asal kama gitunya wamin daka apamu gitu. Jadi teh sawah isim nu bakal nyipangkalnya apamu gitu apamu hatina mulut tah haisu mimu min hubana. Jadi kira-kira mimna lepas gitu tina eta lapan pamu. Jadi mimna dibuang dieuweuhkeun. Mimna. Pan pamu aya miman hadir mulut. Tah, jadi syarat gitu dicirian rapa ku wau, dicirian nasab ku alif, dicirian jar ku ya. Jadi kudu pisah lepas gitu. Si mimna. Wadayakeun. Contoh ro'etu pamajadin nah gitu atau paka gitu atau jaa puka datang puka mulut anjeun gitu atau contoh ketika nasab merentah ro'etu paka gitu. Tah, ro'etu paka atau marotu bipika gitu. Tah, haisu mimu min hubana. Nya sakaka mim gitu. Tah apa eta dapat apa mutia gitu. Tah bana jadi pegat gitu putus jadi teu make mim. Aya miman mah gitu eta mah kembali deui kana ciri asal. Lamun aya miman mah jadi kembali deui kana ciri asal lamun ketika domah deui. Lamun ketika ada apa ku domah. Misal gitunya. Misal hada pamuka ini mulut kamu. Nah. Sama yang miman mah gitu. Dalam memang lepas mana hada puka gitu. Iya mulut anjeun gitu. Berarti miman kudu lepas. Abun akhun hamun kadaka wahanu. Nah, jeung katiuna tah isim anu bakal nyipan kawa cik musayifnya lapan abun. Mana teh bapaknya. Akhun ka patah lapan akhun waham hamun ka limana lapan hamun ka kadaka wahanunya kitu lapan hanu. Da jadi dina alfiah mah jadi genap aya panama hiji nyata padhanu. Tah nu manahan teh nyata loket kodeg dia. Jurumiah mah 5 nya. 5 jadi da emang sampai panama hiji jadi genap jadi asmaul sittah. Wa naksu jeung ari irob naksu jadi irob naksu teh jadi nyirian irobna gitu ku harkat dan ku harkat tah dina tapi ada akhir dina nu akhirnya telapan hanu gitu ternyata lamun non keur tingkah rapa mun ku domah keur tingkah nasab ku patah keur tingkah jr ku kasroh eta disebutna irob naksu ahsanu eta leuwih alus tadi dina nu akhirnya telapan hanu tah wapi abin wataliyaihi yanduru jeung di lapan abin jeung anu nyanding dua nyata lapan akhun jeung lapan hamun yanduru eta langka cenah non irob naksu nyata men non dicirian non dicirian irobna ku harkat teh gitu lamun rafa ku domah nasab ku alif patah ku kasroh je langka cenah dina nu ye lapan
abun jeung ahun hamun mah. Jadi diciana gitu. Wow, Tah iya. wa qasruha tari irob qasar tegasna non dician irobna ku harap nyata lamun ketinggal rapa ku wau ketinggal nasab ku alif ketinggal jer ku iya gitu. Min naksihina tinimang irob naksu nyata non dician irob ku harkat asharu eta leuwih ka sohor gitu. Tah dina lapan abun jeung ahun jeung hamun. Tapi aya gitu nan jarang gitu. Nah. Kebanyakan gitu tah. Dina lapan abun ahun jeung hamun mah jadi non irobna irob kosor nyata dician irobna ku harap gitu lain ku harakat gitu ku harap nyata keur irob berapa ku wau keur irob nasab ku alif keur irob jer ku iya gitu. Eta tenan leuwih ka sohor tinimang dician irob ku harkat gitu. Eta genep berarti sebutna asmaul sita lamun dina alfiah mah. Mangga diangkatan ku subscribe, notifikasi loncengna diklik, terus di share. Mudah-mudahan manfaat ieu video kangge anu ngaosna sareng tiasa kenging ganjaran anu nyebarkeunana. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mangga dilajeng kana video saterasna disimak supados kahartos sadayana ti awal dugi ka akhir. Amin ya Allah ya rabbal